Harwari kanggo sesuatu dihormat, cunduk karena waktu rahayu, ninggang karena bangsa utama, wilujeng sumping di acara Paturai Tinem sareng pentas seni siswa-siswi TK Islam Al-Fani tahun ajaran 2024-2025. Simpuring Kasih Al-Fani, aku bari sejantan panu dicampur pangjajah acara, ngaturkeun rewuluhun pamirsa Pupuhu Yayasan Pendidikan Al-Fani Bapak Nasir Hadi nungaping tur ngajari. Pamirsa Ibu Kepala TK Islam Al-Fani dijaga pamimpin urang sadaya. Pamirsa Ibu Pengawas TK Kecamatan Arjosari nungawas tur maparin pamimpi. Pamirsa Ibu Dapak Desa Batu Karut anu diwakilan Ibu Pokja nungarojok tur ngajuluk. Pamirsa Bapak RW 17 anu parantos hadir di pertempatan. Singarang pamirsa Ibu RT sareng Bunda Literasi tur oge Bapak Ibu para sepuh siswa-siswi sareng tamu ulama sadaya anu dimuliakeun ku Allah minangka berkah kaya asli. Supados ieu acara lumangsung kalian sulangsar, hayu urang sami-sami buka kaosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla atau imra'atuhu amalakat atau bizidihas hablum min masad sadaqallahul azim. Anu parantos masihan waktos hasim kuring kanggo ngadugikeun kedalisan dina waktos ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalam kegiatan pelepasan Paturai Tinem upaya piluluyan dan kreasi seni TK Islam Al-Fani. Acara ini pokoknya is the best juga nih TK Islam Al-Fani. Terutama guru-guru yang telah membimbing Putra Putri kami ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang dugi kana hiji acara anu pamilihan. Luyu sareng jeung ieu acara Gupai Pileuyan. Ieu sanes pileuyan anu matak pegangkeun hareupan, sanes perpisahan anu matak pegangkeun tali kanyaan. Namun ieu teh kami saur buyur mah gupai kanyaah. Lambakna leungeun para guru anu ngagupayan minangka tanda asih anu moal asku waktu moal leungit ku jarak. Kami saur buyur mah gupai pidua. Lambakna pidua diparesepuh. Nganteur lengkahna sangat pinuh ku barokah, dijari ku iman, dipager ku takwa. Gupai pangjurung ari saur Pak RW masana. Ieu teh gupai sumanget. Sangkan aranjeunna teu sieun pikeun ngalengkah ka jenjang atikan salajengna siap tandang di medan ilmu anu langkung lega. Ieu acara teh minangka pamuntut kabrideu tanda syukur ka Gusti Nu Maha Agung yen hiji pancen atikan di TK Islam Al-Fani parantos kareyan nyugumakeun. Urang sami-sami nyakseni pucuk-pucuk harapan urang parantos janten kembang anu mekar seungit ku akhlak endah ku bisa. Pambungkas urang jenjang lengkah aranjeunna ku panghareupan anu luhur
anak king mugia hidup jantung urang kali anu soleh soleha manfaat ilmuna luhung budina luhur darajatna di dunia pilu ku bagja di akhirat lebet ka surga. Nyata perumuai atuh upacara perespasan siswa siswi TK Islam Al-Fani tahun 2024-2025. Mangga urang kawitan.
dilajengkeun penyerahan ijazah anu bade disanggakeun ku Ibu Risya Herunisa salaku guru TK Islam Al-Fani Kabupaten Bandung. Oke, biasa tepuk saya Yang bener anak dua anak dina ieu mangsa nu ngarangkeun wancing pinuh asih. Ibu ngadeg di payunan hidup kalian kau pinuh puji kiwari urang paturan sanes hartosna pegang tali nanging ieu lengkah anyar pikeun hidup nu barisna pati. Emot keneh hidup nanggaran sumpit ka dieu lengkah leutik pinuh harepan secaherang pinuh pananya. Ibu ngapi ibu ngajaring tukangnya ahnu aya watasna ngajarkeun ngaji ngitung maca pikeun bekel hirup di dunia. Saban poe seuli hidup janten pang beberah tangis hidup janten panggeuing pikeun ibu leuwih semangat dina unggal kecap nu dikecap dina unggal lafaz nu dilampah. Aya kanyahan ibu nu taya kendang taya pegat kiwari hidup parantos akar jantan kembar nu seungit siap racun siap membara mapai negara RI nu lega. Ibu yang bisa ngadoa mugia hidup salawasna pinter jantan putra putri usaha solehah nu ngabanggakeun nusa bangsa jeung agama. Hapunten anaki bilih ibu kantos nyarekan bilih ibu kantos ngambek eta sadayana pikeun kahadean hidup lain pikeun nyiksa bilih aya kalepatan bilih aya kakilangan mugia hidup kahampura lain kau pinuh lega. Dina titihan kalimah ibu nyanggakeun doa mugia hidup dina terbaja mulia di dunia dugi ka akhirat ilmu nu parantos ka pamilik mugia janten manfaat janten jalmi nu luhur budi luhur darajat. Leleyan anakku doa ibu nyarengan dina unggal langkah dina kalbu ibu nu parjalanan hidup bapak terus ngancik jantan bentang luhur cahaya utama penuh.
pementasan siswa-siswi TK Islam Al-Fani. Ayeuna urang aya heula penampilan di Murang Kali TK Islam Al-Fani nyaeta rampak sekar. Aya anak-anak ayo. Jeung teu paut sareng bedug jeung ayun. Ya. Ayo barudak tiasa